bahasan kudrat entos can acan wahdaniyat mah beres kan tinggal kudrat. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Bahasana wajib pihak ta'ala al-qudratu. Wajib dina hakna Allah Ta'ala sifat kudrat. Nu kedah diperhatoskeun nombor kahiji kecap wayajibu wajib. Wajib anu dimaksud dina ieu kalimat adalah wajib akli. Sanes wajib syar'i. Nah beda. Lamun wajib akli mah patokanana atau definisina ma yatasawwaru fil akli wujuduhu wala yutasawwaru fil akli adamuhu. Wajib cek akal kieu kaharti ku akal ayana eta perkara teu kaharti ku akal eueuhna eta perkara. Mun aya kaharti mun eueuh teu kaharti eta wajib. Seperti kieu. Asin dina uyah. Itu wajib cek akal. Aya na asin dina uyah. Sabab lamun eueuh asin dina uyah teu kaharti. Kaharti ku akal lamun uyah asin, teu kaharti ku akal lamun uyah amis. Nah itu wajib cek akal. Ayeuna ade mustahil cek akal, wayastahilu. Berarti sabalikna. Kaharti ku akal eueuhna kaharti. Lamun aya teu kaharti. Ai tadi mah aya kaharti, eueuh teu kaharti. Ayeuna mah kieu eueuh kaharti, mun aya teu kaharti. Siga kieu amis dina uyah. Amis mun eueuh dina uyah kaharti. Tapi amis mun aya dina uyah teu kaharti. Eta mustahil. Tah ieu kerek ngobrolkeun sifat kudrat. Berarti kieu atuh. Kaharti ku akal Allah kudrat. Mun kudrat eueuh di Allah akal teu ngartieun. Tah eta wajib cek akal. Ai wajib cek sarama pan kieu. Ma yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi. Perkara anu diganjar keur nu migawena disiksa keur nu ninggalkeunana eta mah lumpatakan tasawuf. Ya. Tasawuf. Siga salat wajib eta wajib syar'i. Lamun kudrat wajib eta mah wajib akli. Dua bahasan fi haqqihi ta'ala, dina hak Allah Ta'ala. Kudrat di Allah, hak Allah mutlak. Hartina sok sanajan sakabeh makhluk Allah eueuh nu percayaeun Allah teh kudrat, boro-boro manusia malaikat ge teu percayaeun Allah teh kudrat. Allah mah tetep kudrat najan eueuh nu percaya. Sawangsulna kabeh makhluk ngayakinkeun yen Allah teh kudrat. Eueuh nu musyrik, eueuh nu murtad, eueuh nu kafir teu mantak nambahan kana kakawasaan Gusti Allah. Artinya urang rek percaya rek henteu ge ka Allah mah teu mantak untung teu mantak rugi. Kade ulah ambek-ambekan ka Gusti Allah. Ya. Nepikeun ka dendam gara-gara Allah teu mere rezeki aing moal salat. Oh, Allah mah teu rugieun. Nya teu. Allah mah teu rugieun. Atawa Allah roba pisan mere rezekina urang merek syukuran terus rek ibadah terus. Allah teu mantak nambahan kana kakawasaana. Jadi balik deui ka urang. Amal urang ieu kabeh balik deui ka urang. Eueuh pengaruhna ka Gusti Allah. Ya, beda dengan doanya. Saya teh hari teh Nabi Isa alaihi salam. Anu kemarin sempat viral sebab doa eta dianggo deui ku Ustazah Neno Warisman, ya. Ya Allah, jangan Engkau sisakan di muka bumi ini
orang-orang yang tidak menyembahmu, nanti kamu tidak ada yang menyembah. Gitu sebenarnya. Itu kata-kata yang dalam, tidak bisa diartikan dengan akal telanjang. Oh, kudu ngaji mantek deh ya. Kudu ngaji balagoh deh nya, daripada kudu ngaji balagoh lila geus we ngarti lah gitu. Siga aya anu penjelasan bahwa huruf dina Al-Qur'an eta aya 24.000 huruf eta. Percaya tuh? Nah, mending percaya we nya. Daripada sinah ngitung. Tuh percaya Kang, hitung pek ditungguan. Nah, jadi mending kan apa? Percaya. Tapi punten sanes akidah eta mah nya. Sanes akidah. Bihaqihi ta'ala. Nah, ya kawasa, Allah kawasa. Akal ngartieun Allah kawasa, mun Allah teu kawasa, akal moal ngarti. Itu kecap wajibu. 2. Fi haqihi ta'ala eta kudrat di Allah teh hak Allah urang rek percaya rek henteu teu pengaruh saeutik-eutik acan ka Gusti Allah. Pek urusan maneh eta mah Allah mah teu nguruskeun gitu. Tuluy. Ai kudrat teh kawasa, bisa, mampu. Jadi lamun kudrat ieu dirobah kalimatna, maka bakal robah deui hartina gitu kan ya. Jadi nu ngaranna tasrif pindah na hiji kalimat kana segat anu sejen itu pikeun ngahasilkeun makna anu beda gitu kan ya, cek dina patokan tasrifnya. Lamun qadar beda deui. Lamun kudrat beda deui gitu pamaksudanana. Tadi di mah kudrat mutlak kawasa. Ya, kalimatna masdar. Kudrotan. Kawasa. Mampu. Bisa. Sifat mampu, sifat bisa aya di Gusti Allah kalayan bahasana wahia sifatun. Eta kudrote sifat. Kulantaran sifat pasti sifat mangancik dina nusejen. Nyata dina zat. Moal aya sifat cicing teu napel kana zat. Kade. Punten. Lamun bisa difahami regepkeun, lamun teu lewat we geus ya. Gitu soalna paur. Aya bahasa zat, aya bahasa johar. Aya bahasa sifat, aya bahasa arod. Itu istilah saja sebetulnya. Kadang orang sok ngagunakeun bahasa sifat anu kuduna mah make bahasa arod. Naon bedana? Bedana kieu hungkul. Ari sifat jeung zat mah dina ieu bahasan khusus ka Allah. Lamun johar jeung arod, jirim atawa eta keur makhluk. Siga ayeuna ye cikopi johar atawa jirim jugrug. Sifat nu napel kana cikopi ngaranna arod. Amis, pait, hideung, panas, cair, eta ngaranna naon? Arod. Di Gusti Allah mah kieu, Allahna zat Allah, kudratna sifat Allah. Itu mah istilah ilmu tauhid, tapi bahasa sehari-hari mah urang sok make sifat padahal kuduna arod. Si eta mah sifatna teh bedegong tuh make sifat, henteu make arod. Malah lamun urang ngurus eta mah arodna teh bagur. Naon arod? Nah gitu kan. Karena henteu galib. Nah, khusus sementara ayeuna urang pisahkeun. Aya zat sifat, aya johar arod atawa jirim arod. Kudrat eta sifat lain arod. Da arod mah cicingna dina jugrug. Ai sifat mah cicingna dina zat. Jadi kudrat aya di Gusti Allah itu sebagai sifat. Maka bahasana sifatun. Kulantaran kudrat mah sifat Allah berarti lain Gusti Allah. Ya. Tapi sifat Gusti Allah. Gusti Allah zat, kudrat sifatna. Sifat ngancik dina zat Allah, kudrat ngancik dina zat Allah, berarti beda. Allahnya Allah, kudrat sifatna Allah, beda jeung wujud ti heula. Wujud mah lain sifat mantak disebut nage nafsiyah. Da bahasana kieu, Allah teh wujud, wujud teh Allah. Ari ayeuna mah
Allah teh sifatna kudrot, kudrot teh sifatna Allah, Allah jeung kudrot beda. Allahnya zat Allah, kudrotnya sifat kudrot. Ngan aya di Gusti Allah. Cita. Lamun ditanya berarti kudrot mah butuhun mun kana tempat nganciknya nya. Da ngancik di Gusti Allah. Ngan pedah ieu sifatun qadimatun heubeul teu aya mimitina. Allah teu aya mimitina, kudrotna ge teu aya mimitina. Heup pol nepi ka dinya. Akal urang banter pol beak nepi ka dinya. Entong ditanyakeun deui. Memehna naon? Memehna naon? Memehna naon? Beh ditu naon? Beh eueuh. Sabab eueuh mimitina titik. Ngarti teu ngarti paksakeun we eta mah kitu tah. Ya bahaya teu dipaksakeun. Da eueuh gambarna hese ngomongkeunna ngaran eueuh mimitina mah. Dunia sakolot-kolotna dunia angger aya mimitina buktina tadina mah eueuh tuluy aya da aya nu nyiptakeun. Nah Allah ya eueuh mimiti da nu nyiptakeunana. Oh teu ngarti nya geus teu ngarti mah kitu. Perennya Allah teu aya mimitina. Tah kudrotna ge teu aya mimitina. Jadi sanaon tah? Saqodimatun jeung Gusti Allah. Gusti Allah qadim, sifatna oge qadim. Termasuk kalam Allah qadim ke bab kalam. Pabulit deui we bab kalam. Kalam Allah aya nyebutkeun kalam teh hadis anyar, aya nyebutkeun kalam teh qadim. Ke dibagi. Aya kalam dal, aya kalam madlul, aya kalam anu nuduhkeun, aya kalam anu dituduhkeun. Kalam dal Al-Qur'an, kalam madlul Lauhil Mahfuz, aya deui kalam ma fi ilmillah geus. Nepi syukur teu nepi kajeun. Eta henteu wajib eta. Eta mah tambahan plus. Keur urang mah cukup kieu we, Allah kawasa titik. Entong aya pertanyaan nu sejen. Nah, kitu nya. Ya, sifatun qadimatun. 2. Qaimatun tumetep. Maksudna tumetep ya standby. Eueuh istilah kungsi apes atawa apes heula atawa engke bakal apes daya. Jadi qaimatun tetep angger. Henteu siga urang supaya babari bae nya. Contohkeuna ka urang, urang boga pangabisa, berarti urang teh kudrot. Mun make bahasa eta nginjem bahasa eta, urang teh kudrot, urang teh bisa. Bisa naon Kang? Bisa nyupiran mobil. Tiraha aya mimitina, berarti henteu qadimatun, da keur orok mah can bisa nyupir eta teh. Berarti aya mimitina. Terus qaimatun henteu tumetep henteu di eta si emang nu bisa nyupir. Henteu, kadang teu bisa. Keur iraha teu bisa nyupir, di antara namun keur hees teu bisa nyupir. Mun keur gering teu bisa nyupir, malah mun panonna duanana kapireungpeunan teu bisa nyupir, tuh berarti henteu qaimatun, henteu tumetep. Masih kudu ningali situasi jeung kondisi. Allah kawasa teu ningali situasi jeung kondisi. Da qaimatun bidzatihi ta'ala. Gitu tah. Terus kulantaran ieu sifat tergolong kana sifat ma'ani ceuk dina sarahna wahia sifatun wujudiyatun. Sifat kudrot teh sifat nu bangsa wujud. Ari wujud teh aya. Saking ku aya bisa katempo. Kudrot Allah. Sanu bisa nempona? Orang-orang pilihan. Kurang mah moal bisa. Kurang mah tong-tong kudrot Allah nya. Perkara kehalangan ku tembok ketika tempo. Nah, mantak entong aneh lamun aya jelema bisa nyahuun perkara nu bakal kajadian, entong aneh. Maksud entong aneh naon? Kakawasaan Allah. Da sabenerna mah weuh nu aneh di alam dunia. Kabeh oge mungkin. Nu aneh mah Allah apes, Allah lolong, Allah torek, eta aneh. Ngaranna mustahil di dunia mah teu aya. Tuh kulantaran wahia sifatun wujudiyatun sifat kudrat teh bangsa aya. Maka saking ku ayana bisa katempo. Mungkin bisa kadenge, mungkin bisa karasa.
ngan eta mah we ngomong lagi tuh bisa gitu. Geus tong diomongkeun we nya daripada salah gitu kan. Saha tukang cenah jelemana nu nempo kudrat Allah teh nyaho. Geus tong dibahas. Ngan ieu wujudiyatun bangsa aya. Engke makomna levelna level paling tinggi. Sok aya sih ayeuna ge nu ninggi-ninggi maneh. Asa aing levelna tinggi gitu nya. Eus, marifat ieu ka Allah ieu. Emang marifat ku bahasa marifat lain, marifat itu perasaan. Kadinya kade ya ayeuna ya keur nyebar agama logika, agama akal. Auzubillah min dzalik. Teh jelema kitu tah, lamun geus terlanjur pinter sagalana asa aing bisa wae. Nya agama rek dilogiskeun moal teu bisa, da aya hukum logis beda deui. Nu kudu dicepeng ku urang, hukum teh sara, akal, adat. Hukum sara, hukum nu berkaitan jeung agama ti Gusti Allah jeung Rasulna. Hukum akal cuman ngandelkeun akal urang. Akal urang moal bisa seutuhna nyampe kana sara. Sehingga cek sara A, mangga akal rek ngarti rek henteu kana eta A tarima. Sabab ieu lebih tinggi hukumna. Tah ayeuna banyak orang nu mindahkeun derajat akal di atas sara. Sehingga kajadianana agama bisa diatur ku akal. Kumaha praktekna? Kaharti ku akal cek agama A miluan A, tapi akal teu ngartieun moal. Nah eta. Bahaya eta. Jadi lamun akal teu ngartieun kana urusan agama mehna moal narima. Berarti lamun kitu mah hukum agama eleh ku hukum akal, padahal posisina sara akal ke handapna di naon? Adat. Teu bisa. Lamun sara jeung akal, agama jeung akal bertolak belakang dina pendapat, maka nu wajib dibeunangkeun adalah hukum sara, ulah ngandalkeun akal. Ayeuna seiring dengan teknologi canggih, media sosial, ya orang nu gembor-gembor agama kudu kaharti ku akal, teu kaharti ku akal tong diturut. Nepikeun ka syariat nu diwajibkeun ceuk agama dihilangkeun. Loba. Eta nu teu ngartina mah kaloba nu milu nya, laku gitu tah. Jadi Indonesia saur almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ mah pasar bagus Indonesia mah. Nu kumaha we ge laku. Tibang jelema burung ngomongkeun agama dituturkeun. Tibang nu gelo kur ngahulang ditanya, eta Indonesia tah ya. Ongkoh main akal we nu burung dituturkeun. As sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Tah, dina sifat ma'ani kelompok sifat katilu nya ma'ani teh. Hiji kan naon? Nafsiyah, hiji eusina wujud. 2 salbiyah, eusina 5 nya qidam baqa muhalafalil hadis qiyamu binafsi wahda niat. Tak kelompok 3 ma'ani eusina 7 kudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam. Kelompok Makomi tinggalin. Miluna langsung kudrat we. Tapi da geus paham kamari pan ieu ngulangi hungkul nya, pernah ngaji. Keun bae Kang ngaji mah naon ngaranna teh nya? Henteu kudu ayeuna kafaham kabeh. Pan ceuk dina pan mabadi ge kitu, persiapan ngaji teh aya 10. Ya, nu terakhir masailun wal ba'du bil ba'diktafa wa man daro jami'a haza syarofa. Masalah nu ditungtut ku urang dina bidang ilmu cukup tahu sebagian saja. Ya. Tapi lamun tahu keseluruhan haja syarofa pasti bakal menang kemuliaan. Urang teu kudu paham nahwu kabeh, paham sorof kabeh, paham mantek kabeh teu kudu. Makanya ilmu kabagi-bagi, aya hukum ilmu wajib ain, aya ilmu wajib kifayah, aya ilmu sunat, aya ilmu mubah, bahkan aya ilmu makruh, bahkan aya ilmu haram. Tak urang mah nu diaji ilmu fardu ain weh. Naon diantarana ilmu tauhid. Tadina jero ilmu tauhid eta henteu fardu ain kabeh. Sagemblengan secara garis besar mah tauhid fardu ain, teu meunang diwakilkeun, kudu masing-masing ngarti. Tapi jerona henteu kudu detil kabehnya. Aya nu fardu kifayahna, aya nu sunatna. Tah seperti ayeuna ieu.
Dina sifat ma'ani kelompok nu katilu aya istilah disebutna teh ta'alluq. Ari ta'alluq teh hubungan, persambungan, kaitan. Oke, kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basor kalam taeta kabeh bogaeun hubungan. Beda jeung salbiah. Kidam teh aya hubunganna naon-naon. Itu keur ngobrolkeun Gusti Allah saja. Bako muhala palil hadis kiamu binafsih wadaniyat itu keur ngobrolkeun Gusti Allah wungkul eueuh kaitanana jeung naon-naon. Tah palebah kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basor kalam aya hubunganna jeung makhluk. Disebutna teh naon? Ta'alluq. Tapi ieu secara bahasan ulama yang ada pada benak manusia yang sempurna akalna seperti ulama aya bahasan seperti kieu punten karena pengambilan tetap Quran jeung hadis. Jadi siga nu ngarang-ngarang. Jadi siga anu nyaho kana nanaon tentang Gusti Allah sanes. Naon ta'alluq teh kaitan. Contoh we heula. Dina sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sampai ka kalam kaitanana ayat 3 perkara. Hiji ta'alluq ta'diyah. Kaitan terkait ejeng sasaran. Kudrat Allah punya sasaran. Oh, sasaranna mah makhluk. Jadi aya hubungan. Allah membuat, yang dibuat berarti makhluk. Aya dina kidam bako mah teu aya nu kitu. Ya paling perbandingan kidam Allah jeung kidam salianti Allah itu perbandingan saja. Tapi ta'alluq benar-benar berhubungan. Aya deui ta'alluq tarotub. Susunan keberadaan kudrat Allah. Lain kudrat Allah beunang ku waktu lain. Bisi aya nu nanyakeun urang ayeuna, urang kamari, urang isukan nah eta kabeh aya dina genggaman kudrat Allah henteu? Jawabanna aya. Lain kudrat Allah nanu aya tingkatan waktu tapi makhluk nu diciptakeun ku Gusti Allah na berwaktu-waktu. Contoh aya istilah ti kodim, ti ajalina. Sok dipake di bahasa Sunda ge. Titis tulis ti ajali. Kadar teu beunang disinglar. Bari jeung teu ngarti hartina nepikeun ka ayeuna geus diomongkeun wah ieu titis tulis ti ajali. Nu ngomong titis tulis ti ajali kudu ngaji tauhid dah. Ari ajali naon da bahasa Arab. Nya teh. Nah, itu termasukna kana ta'alluq tarotub. Tuluy katilu ayat ta'alluq ifadah. Tadi naon cenah? Ta'diyah, tarotub, ifadah. Ari ifadah mah guna. Jadi siga nu lain keur ngobrolkeun Gusti Allah itu. Manya kudrat aya kegunaanana. Emangna obat. Ya, fungsina untuk apa? Iya secara akal manusia. Anapun nu aya di Gusti Allah wallahu a'lam. Ngan urang supaya lebih mengerti tentang kudrat Allah, maka ingat, kudrat Allah itu ada fungsinya. Fungsi sifat kudrat Allah sebut ta'alluq ifadah teh adalah 2. Hiji ijad, 2 i'dam. Ijad artinya mengadakan tina kalimat wujud, wajada ya. Jadi aujada yujidu ijadan. Jadi ijad mengadakan yang tidak ada. Ya, gunana kudrat Allah teh mengadakan yang tidak ada. Dari tidak ada ke ada. Itu nganggo kudrat Allah 1. 2. Faidah, ifadah, guna sifat kudrat adalah i'dam, meniadakan. A'dama yu'dimu i'daman, meniadakan yang ada. Nu eueuh jadi aya diayakeun ku kudrat Allah. Nu aya jadi eueuh dieuweuhkeun ku kudrat Allah. Dan semua itu ada pada makhluk. Makhluk mah kadang aya kadang eueuh, kadang eueuh kadang aya, tina eueuh kana aya, tina aya kana eueuh. Eta teh lain ku soranganna. Tapi ku kudratna Gusti Allah. Da ieu mah keur ngobrolkeun tauhid. Beda jeung keur ngobrolkeun ilmu pengetahuan alam. Sok aya istilah natural. Natural naon? Alami. Jadi dengan sendirinya.
Mangga eta mah keur ngobrolkeun IPA. Ya, gitu. Ngan entong nepi kana hate, nepina ka dieu doang. Teu puguh-puguh jol barijil we jukut teh. Ya. Eta jukut jadinya alami lah yang namanya tanah kahujanannya biji jukut. Padahal aya nu ngadamel. Cenah puguh kasiram ku hujan, hujan aya nu nyieunna. Terus gitu. Jadi kade Kang, ulah aya bahasa kaligana keur ngaji tauhid. Dina hate teh. Eueuh kaligana, eueuh kabeneran, kabeh oge geus diset rapih ku Gusti Allah. Duh kaligana euy ambrok di dieu. Naon sih? Jam duit lah 100 gitu tah. Biar silaturahmi enggak putus. Eta teh siga nu kaligana geus disetting ku Allah. Ngantong diomongkeun eta mah entong. Maksudna masalah geus disetting nama teu kudu diomongkeun. Kaligana Kang amprok lain kaligana ieu teh geus ditulis ku Allah tiba atuh teh mah ngaji engke lain ngobrol. Ya lila lah. Aya kan nya di urang mah kaligana kabeneran eta bahasa manusia. Hakikatna teh kabeh ngahaja ku Allah. An bahasan talukna mau bisa di dieu nya. Eta mah ieu we hungkul cangkangna naon globalna heula. Talukna mah kudu make bor. Ya, kayak malam Sabtu hareup di ditu di wetan. Lamun teu sibuk engeng ngebor kudro talukna aya ta'diyah, aya ibadah, aya tarotub dan paling lieur abdi nepikeun ka ayeuna ge lieur tarotub. Ieu tarotub teh aya di dieu eta aya kana 7 tingkatan. Suluhi qadim. Tuluy aya tanjiji hadis. Aya deui qabdah awal, qabdah sani tanjiji awal lieur. Abdi ge lieur baheula. Nepi ka ayeuna malah lieur teh. Jadi kieu eta mah palebah di mah guruna ge kieu, ngarti wae hempeg teu ngarti kajeun. Nya paling dina ulangan mah nya kudu ngarti, kudu dieusian eta mah. Kan masalah nepikeun kana hate daripada lieur ka dituna entres mending entong. Tadi kan yujidu biha wa yudimu wadiduha al ajzu. Ku sifat kudrat Allah ngayakeun atawa Allah ngeuweuhkeun. Ai ngayakeun nu naon? Anu eueuh. Ari ngeuweuhkeun anu aya. Cuman kade nu disebut ta'alluq ta'diyah sasaran adalah mumkinul wujud. Makhluk nu perkara pantes aya pantes eueuh. Pan barang teh aya 3 dina tauhid teh wajibul wujud, mustahilul wujud, mumkinul wujud. Wajibul wujud Allah jeung sifat-sifatna nu wajib. Mustahilul wujud sifat Allah nu mustahil. Entos sakitu doang. Tinggal ieu tah nu nomor katilu mumkinul wujud. Salianti wajibul wujud, salianti mustahilul wujud ngaranna mumkinul wujud. Dari A sampai Z kabeh ge mungkin eueuh nu mustahil. Anapun urang sok ngobrol, oh mustahil eta mah mustahil ceuk bahasa Sunda. Mustahil ceuk urang. Mustahil ceuk urang, ceuk adat. Lain mustahil ceuk ilmu tauhid. Dan ceuk ilmu tauhid mah nu mustahil mah eta ngan 20. Adam, hudus, fana, mumasalah lil hawadis, ihtiyaz, ta'ajud, azu nepikeun ka karohah, nepikeun ka abkama, ta eta hungkul nu mustahil. Eueuh nu mustahil. Jelema eueuh jangan ngapung teu mustahil. Nya teu. Lauk eueuh sukuan leumpang teu mustahil, eueuh nu mustahil. Kan cuman itu menurut ilmu tauhid. Ari menurut ilmu keseharian memangga sok nganggo kalimat mustahil teu naon-naon. Siga nganggo kalimat mukjizat. Mukjizat itu masih ada. Nya eueuh lah nabi nage eueuh mah nya aya mukjizat. Kan mukjizat mah nabi hungkul. Nya teu. Nabi Isa di langit, Nabi Khidir teu ka di mana. Ayeuna kana mukjizat puguh nabi nage teu aya. Nya itu mukjizat bahasa urang, ceuk urang mah nu aneh-aneh teh mukjizat. Padahal asli dari mukjizat bukan hanya sekedar aneh. Mun ninggalina lapad Nabi Musa mulah laut mukjizat, keanehan bukan hanya keanehan.
dari kalimat ajaza, mukjizat, hal-hal yang bisa menjatuhkan, mematahkan hujah lawan. Jadi bisa ngelehkeun kana dalil lawan ku cara nu aneh disebut teh mukjizat. Katanya anu eta khusus keur para nabi, para rasul. Kan ieu bahasan menurut matan we heula, ke menurut sarah nama insyaallah mudah-mudahan panjang umur ya. Ke malam Sabtu deui. Jadi malam Sabtu Mang Omi sabulan sakali di dieu. Nu 3 kalina di ditu. Kagok ngitung ayeuna akhir bulan ya, setiap akhir bulan berarti di dia gitunya malam Sabtuna sakalian tawasul heula. Wa dalil ala dalika annahu law kana ajizan lam yujad sayun min hadhil makhluqati. Tas skap mudah-mudahan manfaat. Nafa'anallahu yakum ajmain wallahu a'lam. Rabbin fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih wa qarabati lana fi dini tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi anta razuqanal wasi'ah wa anta zuqal